orang dianggap tercoba aja itu nu kawasa kabehanana. Rumah semua duit cigananya saja rumah. Geus dibayar 50.000 kurang pan mainan untuk nu 25.000. Jangan gitu. Sabab kan tujuan mainan mereka nipu ka urang kata jelema teh joy. Gitu. Isu-isu hayu ke masalah jeung masalah beuteung teh lapar pisan. Tutupkeun panto teh tengah leos ti imah teh nya urang teh ka warung joy beli kopai jeung kemih. Mie eta bener. Pelayan ningan mie titi mie nanang. Mie, ya mah mie. Mie gitu ya. Bawang gitu. Kayak ayam bawang anu kali itu lah. Aya dina iklan kieu ningannya. Jangan lupa belilah mie kuda terbang. Wah, geus ngawadul teh Kira kuda terbang. Mie ini nomor 1, tiada duanya di Indonesia. Cenah. Udah nggak bohong, cakna oke. Ngacang ngadenge ya. Inilah mie macan terbang, cenah aya. Nah kalau ngomongin mie joy itu pada karongeng urang teh. Jadi dasar kena mie gara-gara kopai lah. Kopai. Jadi ngomongin mie Dasar kena mie. Geus kitu tah joy urang teh langsung ke warung. Sapuratinanya di warung mah urang teh meuli kopai, meuli kemih kitu nya jeung kenog tah. Hiji-hiji we da urang keur hiji kan. Karena urang teh can berumah tangga gitu. Can boga rumah mata teu boga tangga gitu. Kan bujangan. Meuli kopai, meuli kemih, meuli kenog. Terangem urang teh dikeresekan gitu. Tapi lamun keur usum nini urang mah cenah baheula pan kerupuk teh ditiiran. Aya nog di kumaha mah cenah gitu. Bener nog ditiir cek urang teh. Pacan usum keresek kan gitu. Jangan teh kocokin lebuan gitu. Urang keur leumpang nempo bagalangan sarangsem di kebun jukut. Si Uten kan udah ku Mang Acep. Waduh, tinggal lirik urang teh nya. Bari mau apa neungeul. Si Uten teh kocek dengek tah. Buru-buru tuturkeun we urang teh nya. Bisi air naon dituturkeun teh. Ai urang teh naik kana galengan. Beur di udag urang teh tah. Diisi di paehan si Uten gitu watirnya. Nya budak leutik. Udah kolot. Wah, tamali udag si Uten we. Diudag deuk urang teh langsung heuh. Pak udag-udag ya. Si Uten diudag ku Mang Acep, urang udag di tukang. Jadi pak udag-udag. Keruan ku teh, Mang, keneng sakelo. Cenah ka urang teh. Kelo, dek bisa bere duit nyebut kelo kene. Mang, istighfar Mang. Kumaha aing? Anak aing diurus ku aing, dimandian ku aing. Ingat kira domba hari gitu teh, trainer. Gede milik kita mah joy bener tuh. Si Uten teh kejeleng we ka handap tah ka belah kenca. Si Mang Acep tah nu sial euy. Berenang aja kana solokan leueur. Kubreg. Aduh, Den. Tulung. Cek urang teh we. Wek. Amaling main. Darah euy. Tapi teu kituna urang teh heueuh. Naon Mang Acep jeung udag-udag atuh budak. Ngalonyeng keun bae tah cenah dihakan ku guludug. Mang naon ngomong teh ka mana karep? Awas setan. Sultan teh mangprat ka luhur. Tangis tepi ka luhur teh ningali meureun aya urang. Ulang cileung watir budak leutiknya sisa model kitu. Mang Acep teh dihanap. Mang geus mang teh enak malah. Naon pas jeung budak pamali. Aing mah lamun napas mesi kene aya ka ujung dunia ge ku aing diudag. Dendam aing teh naon Mang? Dendam meureun Mang. Tata dendam. Awas setan. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Naon Mang wirang kon ka anak menikah susu pataan kitu Mang. Geuleuh atuh Den. Aing mah awas yang balik ka imah. Eta Mang Acep paling ngincit euy, teh ka imahna. Kugupai urang teh, ten ka dieu. Tutungguan urang teh deukeut galangan waya solokan teh. Ruhareho si Uten teh. Nyamperkeun teh si Uten ka urang joy. Karunya euy, kesang badag kesang lumut-luwut leet. Nom. Uten tos ditulungan
tina cengkraman serigala. Bapak serangan itu serigala lah. Serigala. Nah, naik uten gitu ka bapak teh kayak gitu uten pamali. Sebal uten mah om. Uten dek masantren om ah. Santren ha, hoream nuturkeun bapak gejul om. Anak yung bapak mana yun. Uten, lamun ngilu kasih bapak pasti uten bakal jadi uten gejul om. Soalnya ya nang kuku uten disebutkan acep gejul om. Ulah kitu kakolot si uten pamali. Geuleuh teh da om. Ten geus aya motong di dieu. Hayu urang katen om ayeuna mah. Uten katen om deui kitu. Nya urang katen om yeuh ka itu aya mah. Eta naon na keresek om. Iya mah, entah begitu. Nah ten, ieu teh anak keresek tuh. Ningan hiji-hiji om. Uten mana tuh? Urang meuli ayeuna. Nya om, urang ngemih. Jeung kokopai om. Nya Ya Allah, dia komai. Uten pernah ngadenge om. Aya dina acara ngolam. Perang Pangalengan om. Nanti update dia tadi. Apa ngaran channelna Uten teu? Karasa nyebutkeun nana om. Oke, ASC. Gesok teh eta sebutkeun ngaran channelna apal teu? Uten asa nyebutkeun nana teh lah. Apana sanina hungkul. Om, eta teh saha teh om? Halo. Oh, halo om eta. Tonyok atuh. Karena tadi tuh. Hari tamu can boga budak urang. Pan dongeng can boga budak, tapi channel eta geus aya gitu. Ya Allah, cara nambilaan. Channel YouTube Sandy Live Project. Tah, urang kerbujangan geus aya eta teh. Gitu. Om pernah bujangan om. Apa uten aing teh bujangan keneh ayeuna teh. Ari cek pababan ning om. Bang Joy teh bungsu. Tong dibawa ka dinya uten. Ngerakeun eta teh ten. Si Uten tuh mau anti. Ari ka om Sandi teh naon teh om? Halo. Anak lancu kalau pemerintah. Anak kapila lancu. Oh kapila pisan gitu dah. Ingat kira dong.